Ceng, tadi cek si Kosim cenah maneh ribut di pasar. Nya Brad sia. Ribut jeung saha? Jeung nu gelo Brad. Anjing. Eta maneh mandi eueuh gawe atuh anjir ngaheureyan nu gelo heureyan kumaha deui maneh. Teu pirag gra Brad. Kadar ditanya ku Aceng teh Brad. Tanya kumaha? Ari maneh gelo anyar ditanya kitu wungkul Brad. Mudag ka Aceng Brad. Oh, terus? Teu capek Aceng Brad. Gua lungan tah Aceng teh. Oh. Jeung nu gelo teh. Jeung nu gelo teh. Eta jadi ngadati tuh kunaon anjir masalahnya eta. Cenah Brad. Manehna teh teu narima Brad. Disebut gelo anyar. Geus hobol da barunya. Manehna teh geus senior cenah ngomongna teh Brad. Pasti ngadat atunya guys. Anjing. Yang iseng ditanya nu gelo ge sih mah. Pedah naon eta nya ditanya ku maneh. Peda bersih keneh be Brad. Berarti eta gelona anyar cek Aceng teh Brad. Teu narima cenah ge Brad. Anjing. Da geus senior cenah ge embung disarwakeun ka manakeun harga dirina cenah ge cek nu gelo teh. Paham. Tapi ya ge anjir. Ya. Manehna ge geus lila bersih ieu geuningan. Cara radutan. Ya wae ya anjir ya. Kantong keresek cubluk. Wanya kantong keresek cubluk aja.